Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu. Wargi Kidagar official di mana bae ayana para mancower salam dunya anu mika memetkan dongeng Sunda. Sahur. Salaur. Sahur disarengan ku dongeng akinya sahur urang sahur sasarengan. Dongeng deui pamirsa dina wanci ngiringkeun anu salaur, dina wanci janarian nya wengi-wengi ya. Aki saja nyarengan deui anu salaur. Pamirsa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca nu katunda tadi sonten nya eta jejer cariyos siluman Gunung Guntur urang keureueuh kana bagian anu kagenep. Bari nyarengan para ibu anu nuju kuprak-keprak di pawon, anu nuju popolah rumaja putri nu ngabantosan sepuhna. Popolah di pawonnya kangge nyiapkeun hidangan sahur. Mangga popolahna kuprak-keprakna disarengan ku dongeng aki urang keureueuh deui nya si Mang Odoyna sareng Jang Hendina. Pemirsa ulah hilap nu nembean manco nu nembean ngadungkeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae di toel pelebat tombol loncengna supados saya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen ugi ngashare dongeng-dongeng aki boga grup WA, Instagram, Telegram sareng sajabina deui nya. Hatur nuhun. Mugi sadayana tetep dipaberinan kesehatan lahir sinareng batina jembar manah gambil rezeki sarta tebih tina balaina. Amin amin ya rabbal alamin. Urang keureueuh deui pamirsa satajan imsak ya. Dongengna parsamakna sor aya kolak candil sareng kolak cau pamirsa. Gehu ge ngabul damelan sinini nyarengan akinya. Mangga kaparayun sadayana. Prung Tisa prakarita hubungan Hendy jeung Nyi Sukesi beuki raket. Unggal malam minggu Hendy nu dibaturan ku si Odoy nganjang ka imah Nyi Sukesi. Mayayah ge sigana mah satujueun ka Hendy mah sabab salian ti kasep teh Hendy mah boga sopan santun tata krama anu hade. Tapi hiji mangsa sikap Nyi Sukesi rubah pisan teu kawas disasari. Unggal Hendy datang tara daek nyang hareupan sakalina daek nemonan ge budina Hasyim. Cara peuting harita Hendy diuk pahareup-hareup jeung Nyi Sukesi, tapi Nyi Sukesi mah cicing bae teu lemek teu nyarek ka Hendy teh. Jajauheun katingali aya rasa sono tina sikapna. Hendy anu geus lila panasaran kana parubahan sikap Nyi Sukesi pok tumanya. Punten Nyai, akang teh bade naros ka Nyai teh. Raraosan mah akang teh teu gaduh lepat ka Nyai teh, tapi tos sababaraha minggon akang ameng ka dieu. Sikep panerimaan Nyai asa benten pisan ti biasana. Aya naon saleresna Nyai? Abdi oge bade tumaros ka akang teh. Dupi akang teh saleresna menak atanapi sanes. Rasna leres sepuh akang teh patani biasa. Mangga diwaler Kang. Nyi Sukesi ngajawab pananya Hendy ku pananya deui. Hendy rada ngahuleng ditanya kitu ku Nyi Sukesi teh. Tapi antukna pok ngawalon. Akang mah jalmi biasa, sanes menak atanapi jalmi katurunan ningrat. Sepuh akang oge leres patani biasa sapertos ilaharna warga Cimanganten anu seseueurna kasab kana tani. Emangna kunaon kitu Nyai? Teu kunaon-naon. Teu kunaon-naon Kang. Tos weh ti semet wengi ayeuna kapayun hubungan urang teh cekap dugi ka dieu. Abdi parantos nampi lamaran tinu sanes Kang. Sasih payun ge abdi teh bade nikah.
Carita Nyi Sukesi kawas gelap tengah poe ereng-erengan katampan aku Hendy. Tegugur teu angin Nyi Sukesi magatkeun hubungan cintana secara sapihak. Hate mani asa diwawajet batin perih asa digerihan ku hinis. Hendy ngahuleng miraga meneng. Perasaan hatena campur aduk sedih ambak bingung pagalo ngajadi hiji. Tapi naon sababna Nyai? Nah Nyai betega ka Akang. Tos Kang, teu kedah diterangkeun sababna mah. Anu jelas mah urang teh sanes jodoh. Sumuhun, tapi pan entos Kang. Akang sing jembar manah. Didoakeun ku abdi, mugi Akang enggal gaduh jodoh anu langkung ti abdi. Hendy cangkat tina diukna teu ngalengkah keluar. Hendy geus teu kuat nahan perasaan, sabab geuning Nyi Sukesi teh keukeuh kana kaputusanana. Kawas nu geus teu boga rasa pisan ka dirina. Daripada tetep didinya bari ngeukehan anu embung, leuwih hade balik kitu pikirna Hendy. Jang, kemana Jang? Tungguan Akang tuh Jang. Siodoy anu keur nyarande dina tanggal buah herane nempo Hendy leumpang mending ngagedi bari teu nolih ka manehna. Kunaon Jang, aya naon ieu teh? Nah mani bang kanu kitu mani ceudem euy. Tanya Siodoy sanggeus manehna bisa nyusul Hendy. Hendy teu ngajawab, leumpangna tambah ngagedi teu ngareret acan ka Siodoy. Ari Ujang ditanya teh kalah baeud gitu. Kawasna teu dibere nyiumnya kudu geulis. Si Odoy terusnya cer Hendy ku pananya sabab penasaran nah kunaon atuh. Hendy sikapna tepi ka kitu. Hendy angger teu ngajawab manehna kalakah berengbeng bae lumpat kawas anu hayang buru-buru jauh di lembur Citiis. Ieu geura kalah ngajak maraton puting. Aya wae aing mah. Kunaon atuh si Sujang teh ya? Kasembat kitu. Wah, aya Yuri ge meureun. Paling kasembat ku jurig cinta. Jang tungguan atuh Jang euy. Hoi duh. Kata mah tarik lombana deh. Ceuk Siodoy ngocoblak sorangan. Tapi anduk nama ngaberang menglumpat ngudag Hendy anu geus rada jauh. Serog Siodoy tepi ka wates lembur Citiis. Napasna nyenen kemis bajuna jauh ku Kesa. Katempo ku Siodoy Hendy keur diuk dina batu sisi jalan. Sigana mah sarua geus capek balas lumpat. Ge katuh Siodoy teh diuk gigireun Hendy. Saacan nyarita manehna mukaan heula kancing bajuna. Tuluy ngalaan ikatna dipake ngageberan dadana nu baseuh ku Kesa. Ulah kitu Jang, mun aya masalah mending disawalakeun jeung Akang. Hari diajak balap lumpat kieu mah aduh ripuh Akang deh. Sok Jang mending terus terang we aya naon meh Akang ge teu bingung. Cek Siodoy nyaritana bari haruha hareho. Sajonjonan mah Hendy ukur ngahulang. Tapi lilala tuluy pok nyarita. Nyi Sukesi Kang.
Nyaritana teu kebat sabab aya nu nyelek dina ti corona. Nyi Sukesi. Nah kunaon Nyi Sukesi teh Jang? Nu puguh atuh. Siodoy kerung pinuh ku kaheran. Nyi Sukesi megatkeun hubungan Kang. Nyaritana mah bulan hareup cenah rek kawin jeung jalma sejen. Kituna teh Hendy semunga 5 siodoy ngahulang sakedeung tuluy pok nyarita deui. Heuroy meureun Jang da mah ki atuh ku akang dibeberes ujang tungguan heula we nya di dieu. Siodoy nguniang hudang maksudna mah rek balik deui ka imahna Nyi Sukesi tapi tak-takna ditahan ku leungeun Hendy. Geus Kang lah, teu kudu dipaksa. Tadi ge kuring geus nanya sababaraha kali tapi Nyi Sukesina tetep kana kaputusanana. Nya sigana mah geus teu bogoheun deui ka kuring teh Kang. Aduh kumaha tuh saterusna Jang? Nya urang mulang we Kang. Nya hayu atuh ari kitu mah. Sing sabar we Jang nya. Etang-etang pangalaman lah keun we da loba keneh awewe mah. Ke malam minggu hareup mah urang nganjang ka Nyi Onah atuh nya Jang. Nganjang keur saha Kang? Nya nganjang keur ujang atuh. Keur saha deui? Embung manya urut ka bogoh akang rek dibikeun ka kuring atuh. Nyakeun bae atuh Jang ya. Jeung baraya mah kudu saling ngasaan. Sanajan tilas ki raos Jang. Siodoy jeung Hendy andukna mah sareuri bareng geus kitu mah duanana narangtung. Tuluy laleumpang deui mapa jalan nu nuju ka lembur Cimanganten. Lahila pamirsa ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada kanggo kanca wargi Kidagar official di mana bae ayana. Anu resep gulah galeu ngalangkungan aplikasi Shopee atawa nepi Lazada nya mangga barang galeu atawa nepi balanjana tiasa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Klik we dipencet salah sawias produkna pamirsa, boh buku dongeng Sunda, boh iket, boh pangsi, boh naon bae nu aya nya. Sabarantosna diklik mah engke pamirsa teh bakal lebet ka aplikasi Shopee atawa nepi Lazada. Sabarantosna lebet mah pamirsa bebas bade ulah galeuh naon bae oge. Sakahoyong pamirsa teu diwajibkeun ngagaleuh barang anu dipajang pamirsanya, mangga dipilihan we anu kira-kira resepnya. Ku gulah galeuhna pamirsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana parantos balanja oge kana parantos ngarojongnya urang keureuy deui dongengna. Naon anu sabenerna geus kajadian anu jadi kasang tukang atawa lantaran rubahna sikap Nyi Sukesi ka Jang Hendy. Si horeng mah ieu teh kualatan Den Sarja anu neuteuli ka Hendy. Disabrak eleh jajaten ku Hendy, Den Sarja teh nyiar akal kumaha carana supaya Nyi Sukesi kapimilik ku manehna. Tiap ulin ka Nyi Sukesi teh sok ngagul-ngagulkeun bae Hendy, malah nyebutna ge hareupeun Den Sarja mah Den Hendy ka Hendy teh. Malah nataan hartana sagala ceunah mah sawahna lega pisan, kebona rarakitan jeung sajabana deui. Tah hal ieu anu jadi kapanasaran Den Sarja teh. Sabab sakanyaho manehna mah di lembur Cimanganten mah teu aya mena. Ukur Haji Imron anu sawahna lega mah manehna apal sabab kolotna nu sok meuliean gabah ti Haji Imron. Kadang mah manehna jeung Mang Ewok nu indit ka Cimanganten nepungan ka Haji Imron. Didorong ku hal eta antukna Den Sarja ngutus Mang Ewok
pikeun naluntik kayaan Hendy nu sabenerna. Sanggeus apal kayaan Hendy nu sabenerna nya Den Sarja jeung Mang Ewok bebeja ka Nyi Sukesi. Nyi Sukesi teh kuciwa pisan sabab ngarasa dibohongan ku Hendy jeung si Odoy. Sanggeus ngadenge langsung ti Hendy anu ngaku yen dirina teh memang lain menak oge kolotna teh ukur patani biasa. Nyantukna mah Nyi Sukesi mutuskeun hubungan jeung Hendy. Sabab manehna ngarasa harepana pikeun hirup senang jadi jalma beunghar, pastina moal kasorang lamun sieg nuluykeun hubungan jeung Hendy. Sabulan ti kajadian putusna hubungan Hendy jeung Nyi Sukesi, bener bae Nyi Sukesi teh jadi kawin. Nya kawinna teh ka Den Sarja. Hajat rongkah dilaksanakeun di imahna Juragan Mukri jeung Ambu Sumi kolotna Den Sarja. Sabab rek hajat di imahna Mayayah mah da puguh warurat kaayana teh. Oge waragadna ditanggung sakabehna ku pihak lalaki. Tilu peuting hajat teh nanggap calung, nanggap jaipong, panungtung nama nanggap wayang golek. Nyi Sukesi katingali bungah pisan. Cita-citana boga salaki kamenak sarta jalma jegud kalaksana poe harita. Pamirsa sadayana sakitu heula panggitan nu kapihaturnya. Akina sejauh leman heula ieu teh ka Nyi Sukesi. Tuh sate sareng lauk mas baradag tos ngagupayan. Pemirsa, panginten ieu mah dongeng ieu we nya dongeng naon teh dongeng satacan saur nyarengan anu salaur nya. Den Hendy karunya ieu peungas harepan cintana rajet. Kumaha tuh terasan lalakon ieu teh urang Bandungan anjing deui nya. Dina terasanana anu bagian ke-7. Pamirsa, hatur nuhun kasadayana nu parantos satya manco, satya ngadangukeun. Satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki, hatur nuhun pisan mugi-mugi wae nya sadayana aya dina kasayan, aya dina kasehatan, kelancaran segala rupi urusan. Aya dina kasinugrahannya kebahagiaan pamirsa, amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana satacan Aki amit pungkur sakedap teu can ngabsen eta selaminya. Sakedap ieu mah nya bari antosan rengse saur ya. Ngabsen untuk lebet di bagian-bagian kamari atuh aya saha wae pamirsa anu remen absen mangga anu palai diaos komentarna tanapi pairanana anu bade kintun salam oge tiasanya serat wae dinu komentar ke ku Aki diaoskeun. Si Jala Sakti teh atur nuhun Ki. Si Jala Sakti ngiring manco. Mangga atur nuhun sami-sami. Aya Kang Asep Suherman di Bekasina manco sawalna. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tos medar deui carios Silman Gunung Gunturna ti channel Kidagar Official. Atur nuhun Aki. Mugi aya dina kawiljengan sirang kawalian amin amin ya robbal alamin. Aya Kang Ade Sukarna ti Cicadas Bandung. Kang Dede Sulaiman waalaikumsalam rampes wilujeng sonten.
ngupingkeun bari ngabuburit sauna hiburana sareng doa pidoana katampi pisan atur nuhun Kang Dharma ti Palihan Sapan Ciparai. Di Perei Garut Wanaraja teh atur nuhun, Kang Ilik ti Majalengka atur nuhun oge, Teteh Esther Leli atur nuhun nu satya satuhu. Maaf ki ari dongeng kembang getih setan moal medar deui kitu punten Suryadi 438 kapaksa ku aki teh liren heula pangintennya saat can didamel di ieu nama dongeng-dongeng anu teu medar deui atau napi teu acan nya teu acan di pedar deui insyaallah engke medar deui samantawis waktos mah pamirsa sementara ieu teu acan tiasa dipedar kumardi kan naskah-naskahna reksak Bumi Studio ge tempat aki kebanjiran pamirsa ageung pisan harita mah dugi ka 1,5 meter pangintennya kumargi kitu anu naskah nu reksak teu tiasa dipedar ieu naskah-naskah anu tos rengse diserat ulangnya anu dipedar lancar sapertos asarad terus kamari nu nemai tamatnya jaga riksa kebon oge ieu naon teh dongeng siluman Gunung Guntur eta mah tos rarengse diberesan sareng tos dugi ka tamat diseratna sabar heula nya engke dilajengkeun kumargi musibah mah teu aya nu apal kitu pangintennya dimaklum we heula. Teh Yulinda Belia Wilujeng Manco atunya Kang Setia Budi si Jawara Kopi Sakti oge hatur nuhun ti Palihan Tasik. Teteh Tami Maliha Manco Mania ti Ciamisna oge Kang Prabu Arjuna anu ngabana sabon di Palihan Banjar. Tendan Ramadhani ti Garut oge Kang Agus Somandri sami. Teteh Linda Imut Manco Mania ti Bandungna hatur nuhun nyarangan aki salawasna. Pamirsa sadayana bangina sakitu heula nya nu kapihatur. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.